Persatuan Indonesia. Nuka opat kegiatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, kembalian cai sete. Eta malain rukun Islam sejak. Eta mah dasar negara kita, eta teh Pancasila. Asa kemalinan cai. Urang teh kudu mah dasar hirup urang teh kudu ngilu kana Pancasila. Da undang-undang. Eta undang-undang eta teh. Eta cing sok. Aya sabaraha rukun Islam? 5. Dah, sok. Nah, sok. Mana eta nyawa di rukun Islam? Aya sok. Gimana sok? Sabaraha? Senam bae eta. Naon? Sangu. Jo. Dolo eta. Tempe. Dolo eta. Tahu. Dolo eta. Nah, susu. Aduh, ampun Gusti. Ayo weh 5 pokoknya mah. Iya teh lain eta mah lain rukun Islam. Main gagabuk bah. Kalau lu was uing mah. Eta mah 4 sehat 5 sempurna nu kitu mah. Urang teh kudu ngalobakeun vitamin. Bener. Tapi eta mah lain rukun Islam. Jeung mana sih teh? Aya sabaraha rukun Islam? 5. Naon bae? Kahiji tahu. Bodoh eta tahu. Ibu, jangan maju mah. Celudak cerdik sih teh. Oh. Sujang. Ari rukun Islam teh 5. Hiji, dengekeun. Hiji salat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, kalima munggah haji. Lamun geus mam. Nah, itu ari rukun Islam. Kumaha ge lamun ditambahan genep? Wis. Ai kan rukun iman sih teh. Hiji iman ka Allah, 2 iman ka malaikat jeung saterusna. Eta mah rukun iman. Teu bisa ditambahan genep ari rukun Islam mah. Pan cek aki cenah nu kalima na naik haji. Cek abi mah aya genep. Sia teh ning. Ngaroba akidah sia teh. Da bari nage mun genep rek naon manehna wahanana kunaon sia teh. Nu genep numpak pesawat ge. Tapi cek aki tadi nu kalima naik haji atuh meureun. Teh aki rek nepi ka Mekah lamun ayeuna teu kana pesawat rek leumpang. Da kumaha ari aki? Namun orang naik haji kana pesawat. Yang urang teh Bener. Bisa. Oke, kita nampak ngerti dah mah. Tapi dah dari Islam masih jauh. Tujuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Terus nambah deui. Menyaki mau turun tina pesawat. Ayo gue puah di luhur. Apaan
aya turun kana bandara. Moal turun. Ayo bae dina pesawat. Tujuhnya sudah. Tujuh. Tapi dah. Dah emang. Geus jarok ngartina eta. Atuh meureun. Geus jarok tauhidna tujuh. Bener tapi salah lah ieu teh budak. Bener. Kurang mah jero. Pada jero. Tapi dah jangan jeruk selama deui Pak. Di baheula we. Aya deui ki. Aya deui Pak. Aya tambahan. Dalapan. Dulu eta geus nambah deui dalapan. Gusti yaro dulu. Apa nih? Naon aya ngapa teh? Ayo di muka teh. Aki mau sare apa? Euy. Munya sare tapi jangan dulu. Tapi benar ya budak teh tak bisa. Aing jadi belum kieu. Ada budak karya. Aduh Gusti. Ayo deh Ki. Dahar. Aya aki wah dahar. Meureun paeh meureun. Aya Dahar. Kok kocok ya? Oh. Bangun onta moal ya. Asa kamalinan yang kain. Panen korma ya. atuh lila. Teuy makan. Kajian. Woi daguan bray, kumaha naringgalkeun wae ka urang teh. Aduh, ieu naon euy? Ning asa lalesang. Aduh, ieu mah gedang. Tapi ngeunah coba koge. Yang kita muk edan burung. Tulung ah. Ayo. Tulung cepet. Tulung. Aman, aki-aki nage aku Asun Baraya Desko TV channel Sabundaran Galuh Ciamis Satatar Sunda Pasundan Nu salaresna umat Islam teh aya 5 nu kahiji syahadat, salat, zakat, puasa, munggah haji. Urang teh dilahirkeun teh geus Islam. Urang bisa dileutik kanu guinung urang geus Islam. Merojol ka alam dunya urang Islam. Diadanan ku bapa urang. Cik minimal urang sebagai budak mora teh kudu nyaho akidah, nyaho Islam, minimal dasar-dasarna Islam teh urang kudu apal. Ayeuna ku aya kemajuan zaman lamun teu didampingi ku iman jeung takwa eta bakal hancur. Hayu urang babarengan bersinergi dengan iman dan takwa dan diikuti dengan kemajuan zaman. Kenapa Haji? Eta Naon? gening nganggo sarung, nganggo kolor hungkul. Oke. Pungapuntenna, siapuntenna ka Baraya Desko TV channel kumargi usum hujannya. Nuhun. Sarung teh bararasil gitu nya. Gitu. Mulung artos di sawah parantos ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.